Kan mata kabata, mata kita berbuat puasa. Lah kemarin apa lagi ya Den? Apa saya nyesari bukan mana? Saribuk naon? Kira-kira iya kelas nikah kelas sama dia? Sanes kelas iungku sen tuh tinggal kelas batur mah alun asup. Lalu ini sekarang sampai kemarin aja kira-kira kelas 12 Barawas. Ya justru atasnya kelas 12 semester berapa? Terus tos saribuk neangan universitas jeung pada mulan contohan posisi di sisi kita sibuk lagi ngadama portofolio bikin daftar SNMP. Si Ipol mah komo we sibuk teh tas jogging jeung bensin gitu kanggo daftar kedinasan. Oh gitu, hari-harinya mana kesibukan naon tuh? Nya kuring mah nya geus tos salase we da geus daftar ka universitas swasta. Mana kumaha ayeuna bari lanjut ke mana? Tuh kurang hafal, kurang mah bingung mereka mana tuh, dah sesat lah pokoknya mah tepuh mereka mana. Eligible tak asup, SNMPT bodoh, mandiri kumaha deui. Iya sayang. Lamun bingung kitu sakuduna maneh teh nyaho yang jadi naon? Muncul urang mah nya maneh salat istiqoroh nyuhunkeun petunjuk ka Gusti Allah sangkan maneh teu bingung deui lah ayeuna bade kumaha. Oke nya, sip lah Den. Ayeuna urang sekalian ek salat. Nya sami. Rajin pisan nih salat duha. Widya kali katingali. Nah, kawan wae nah babad nasihan. Nya Widya tos beres ngerjakeun layout di bumi soalna upami di sekolah mah tara kondusif. Lah, Widya online masuk eligible nah belajar UTBK. Nya pasieuna Widya gagal di SNBP. Jadina Widya tos gadu bekal kanggo di SNBP. Oh, nyata hayu asup kelas. Hayu. Ti iseunnya ciga kuburan. Bade kumaha deui da geus tos bukan urusan masing-masing. Sibuk UTBK, sibuk binsik, Widya teh asa sono ka kelas 11 rame. Ayeuna mah jamanna geus fokus jeung masa depan, geus kudu fokus kana diri masing-masing. Nya Widya ge akal tapi emang kudu kitu. Kelas teh bener-bener ciga kuburan. Loh. Sinta meni semangat pisan. Mun wit dan portofolio abdi 5 dinten deui teh waktu jeung leha-leha.
Santai menang sin, tapi ulah kebablasan. Jaga kesehatan oke penting. Kesehatan mungkin wae di pikiran anak penting mah lulus kata impian heula. Oh, pas 4 sore putaran. 15 putaran nih. Tiga nih segini nganggo acuk baju lari. Ton, mana itu sih dari? Nya pernah menghadiri itu. Jadwal PS lu lagi. Jadi karek datang ayeuna sugan teh masuk sekolah. Tadi nama emang moal sen kajian minggu ngan kumadi cek ketua kelas kudu lebih ke sekolah nih nyanda jadwal ujian praktek. Si Opikna mana tuh ayeuna can dikader. Kira apa euy si Opik mah? Jika nanti kegadang wae da emang si eta mah euy. Keur parah sih teman. Tah kumaha deui. Tinggal ini ayo coba informasi beasiswa. Tapi kalau teriak di informasi beasiswa ini aja dibawa ke sana. Mukanya. Jadi tidak punya kategori. Gaji sama kerja langsung pada telepon ke orang-orang. Ulah gitu Tony, urang sadayana baru kesempatan sarua sing semangat atuh. Ulah nyerah sampai berjuang. Duh, pisan euy tugas organisasi numpuk kieu bari ieu TBK geus deukeut di. Mana jadi masuk ke organisasi kayaknya jadi anak-anak kelas 12 malah terus corona ya? Depan abdi teh ngurus kepengurusan anyar bari ieu nabrak belajar TBK gitu teh. Geus we Fajri, urang mah mungkin bisa lulus UTBK soalnya sainganna berat pisan. Ulah gitu atuh Siti. Mun can dicobaan mah da tanya mau hasil apa? Bener sih, semangat. Aduh, orang pisan diajar hayang liburan. Sabar liat, hidup dia lagi beres. Tapi abdi geus teu kuat. Kurang sadaya lagi ngarasa mahal sarua, tapi arurang teu bisa didukung. Kuring tos daftar beasiswa ke anjing dikirim, tapi kemana lamun temenang beasiswa Dan heula nih, pokok putus asa gitu ah. nya nuhun pin informasinan sami. Tah si Opik menilai Opik datangna. Oh nya punten kamari abdi sadana kaputingan ieu aya jadwal kamu Senin teh. Tunggu dadang wae atuh mah teh Opik. Yang mau gathering mau bisa diajar. Ya abdi baca dulu aja jadwal kamu ke Senin. Udah lulus teh asa makin asik kieu euy. Komo ujian praktek mah. Orang ngobrol Terus mah langsung jatuhnya tugas tuluy kegiatan bitsik budak menghadir nya. Kudu pinter-pinter ngatur waktu ya ton. Urang ge ieu bingung keneh arek ka mana. Ningali aranjeun tos mulai berproses ari urang kieu-kieu keneh. Kuring mah dari sono lebes ka kelas 11, teu sibuk belajar kanggo kuliah. abdi ge sami kelas 12 semester genep mah atas beda lah pokona. Urang sadar, urang sadaya sono ka kelas nu baheula, sono ka seuri heureuy jeung urang. Leres ani tapi sono hungkul mah mau bisa ngarubah nanaon. Urang kudu usaha. Usaha kumaha carana UTBK tos deukeut. Kurangnya sarua, bitsik butuh waktu tenaga jeung istirahat. Portabil ge kudu beres. Kuring ge bingung keneh milih jurusan.
Arurang kudu silih ngadukung lain silih ngahakiman, tapi silih mere semangat. Ya, tapi semangat nage ulah semangat ngoler. Abdi ge bakal getol mila dia informasi beasiswa supados sadayana katarima kesempatan. Upami aya nu hayang diajar kelompok, abdi tiasa ngiringan. Abdi hayang ngiringan. Oke, abdi bakal nyobian ngatur waktu ke ranjeun kanggo ngobrol bebarengan. Abdi ge hoyong ngajak sadayana ameng atawa ngalakukan hal-hal babarengan, nonton film, ngadamel challenge, atau napi naon we. Hayu urang jadalkeun waktos diajar bebarengan upami nu teu ngartos. Ya abdi ge janji moal telat deui. Poe nu berat ditutup ku heureuy seri di handap pohon gede sakola. Kahariwangan murid-murid kelas 12 leungit. Sanajan bangku jeung meja teu puguh rarapetna, mimpi jeung usaha nu teu bisa diperkirakeun hasilna, tapi hate sadaya ngahiji deui. Aranjeunna sadar cita-cita memang penting, tapi kebersamaan di titik-titik akhir langkung berharga. Silih dukung, silih ngengetan, silih sumanggetan, eta nu penting. Dua, tiga. Baca kan apa bagus. Bah, baru dah kamaran aja deh. Apa sih? Ya saya buku. Sering naon? Kira-kira ini kan sama dia di kelas. Ya semester kelas keempat, kelas berapa arung semua. Belum sampai. Ya ya saya mau bingung sama. Ya. Sinta. Lulus impian PTN. Nomor 5 lulus PTN impian. Dua, tiga. Si Pajrin teh. Sri, karena datang aja dah suka sama sekolah. Tadi nama emang mau ngasen, kan bibes. Tiga. Duh, pisan euy. Kudu dokumentasi OSIS naruh kieu dari game ke sedeukeut. Aduh, orang yang pisan diajar hanya liburan. Evan, mulai ke si Denny pan ya? Kalian lihat dulu aja weh kalian dialognya beres siapa gitu nih. Ayo tuh. Kalau si Lia mah dia teh siapa? Liatin mana dia. Ria, Angel. Beres si Salwa, beres Ya ada kok kesal. Beres si Ari Putri sama Putri. Putri Intan. Berarti orang beres Intan ya? Abdi ge sami kelas 12. Ingat-ingat teh beres si. Ya. Protokol can beres. kurang kayak bingung kan. Arurang silih silih kehakiman, tapi silih mere semangat. Tapi semangat lagi urang bari semangat ngagoler gitu. Penting ge bakal langsung milarian informasi beasiswa anu getol supados sadayana kabagian kesempatan. Siap, mantap. 2, 3. Diajak kelompok, abdi yang gini. Ayo lagi dah. Ya abdi bakal nyobian ngatur waktu sareng waktu ke arah ranjen. Ada yang ngiringan gitu. Ini teuing gila. Ya, Tong make koko lah. ya. Abdi hoyong iringan.